anak ieu teh jelema teh nya dahareun ngalalayah ditinggalkeun rokok para rinuh keneh anu rek ngaronda tapi teu daratang. Aduh, mesti dah, Mike. Tadi urang nungguan wae nu sawarehna kamarana nya Teuing, teu dahareun ngalalayah urang geus cai heula. karek datang jadi orang ge jual geus nyarampak we di dieu kopi teh aya sisa setengah ge lucah Ngajakeun ya tadi. ya biasa lah. Biasana. Tak kunaha jelema lamun ditanya kok ngajawabna biasa. Nah biasa teh naon? Nah biasa mindang orang ka dieu gitu aya nempo dahareun ngalalayah teh gitu sok jol we hayang ka dieu. Tapi kuna anu kapikiran biasa lah. Geus naonnya geus jadi kebiasaan biasa mah gitu. Tapi kan batur teu nyaho kabeh kebiasaan di dinya. Heuh nya mah tak urang ngomong gitu tadi. Ya tong ngegas biasa bae. Si Unang ka mana? Si Unang teu manggihan si Unang. Teuing palid meureun. Sudah harusnya. Geus. No. Bet biasa. Jeung naon jeung eta jeung naon eta jeung tumis eta tumis tahu nu kitu jeung toge. Dia bagian ngaronda orang. Nah, kudu nama si Unang teh ka mana si Unang? Tilep ngaljang WC. Tah? Datang ke mana? Kok dibanding ke tadi mau mangkluk di dia teh. Nya urang ka dieu sorangan datang teh nya jol geus nyarampak we si teh dahareun kopi tinggal satengah. Lain orang nyeuntil tadi parinukeun kunaon Eta tadi. kurang diminum saparo. Gelasna bocor. Asup teh nya dian jeung urang gitu tadi mah. Orang kaburu mulas tadi balik heula we teh ka dinya. Ka mana? Ka imah. Itu kan aya tetebah dinya. Naon? Nah, geus tong dieu. Si ieu mah sok manjang lamun nanya sok manjang. Lieur. Naon ya? Isana teh tetelepek teh mang. Heeh. Telepek sih. Lain cek zaman ayeuna mah kepo cenah kitu nya. Kepo. Kepo is care. Geus urang mah teu ngaranna ho isker. Isker teh eta parati ieu naon mun asup Isker. angin teh. Oh, nu kitu. Isi lauh maling. Oh, pagawean gitu. Nya kan Tau lah. ayeuna kan warga teh aya sumbangan jang ronda. Ya. Kan urang nu ngaronda unggal teuing teh kabagian opieun kelas kieu. Jadi asa Lamun gaji mah gaji buta. asa ada gaji butanya gitu nya. Oh pagawean nu maling. Maneh wae tuh nang jadi maling nang. Ketewak urang cager. Kita kuduna urang nyen ya heula drama gitu. Ya, pura-pura jadi maling saurang. Kan ke di ari diarangkat gunang cenah ieu malingna. Diangkat mah haji ada angkat. PNS diangkat. Tah nya Maling diangkat. teu kurang ge. Aya profesi maling. Diangkat jadi maling. Maling kundang aya ge dijejak. Dibebaskan maling kundang. Ayo mah kudu pesen deui kopi teh euy. Oh, warungna tutup. Kan ieu teh da. Geus nu aya wae lah. Tah hiji-hiji kan yang pinuh mah. Heeh nya. Atau iya naon teman Ciherang. Bong aya. Beda ieu na kan kerusum virus bisa. Ieu. Itu Ciherang mah cai sagalon ya. Udah dah. Ya. Lain pengalaman teh kumaha tas parihnik teh. Ini tas piknik bareng. Piknik mah. Pemilu kami. Pemilu. Tuh. Ya lain Itu piknik aya. sabaraha urang mah isa teh kumanya neangan duit gitu nya bare piknik gitu lah.
berarti duitnya leungit Nah, duitnya aya duit mah. jangan duit Heeh, bener Ya. jangan duit leungit heula nu leungit jangan. lah itu geuning ayeuna mah loba teknik teh jadi lain ngayekeun coba mang pernah nanya ya ai geuning bahasa Indonesia naon Geuning teh bahasa geus Indonesia. urang mendak keur ieu Jadi begini. Heeh. Teh kumaha nya teh ya. satu nyambung kumaha Teuing lah urang yang teh apal. Terus ulah dibahas lah. Saya suka began liburan tuh sekolah. libur madol capek sekolah Lain Mang Uyuhan we nya. Jelema kelas kieu gitu teh. Eta wali muridna percaya nitipkeun budakna kana jelema kelas kieu mah. Itu lamun rek mangkat sekolahnyaembeh teu madol. Jadi rek mangkat teh di imah teh ka WC heula. Jadi moal madol di sekolah eta mah beda deui lain madol nabung Modal eta mah lain madol. modal. Modal eta mah. Oh, sugan teh da asana teh cek urang modal mah eta nu dibungkus geuning nu 3 Garut teh kitu. Dodol eta nu kitu mah geus sok ka mana karep bae Geus lah. ganti arana. Dodol eta mah. Heut deui parantinya ka tuntu deui nya. Aya geus katebak mah ngomongna ka mana geus katebak. bukbatan mah Lain bisaan we jadi peramal. oh sampingan tengah ramal gitu Heeh. Lain kumaha eta penarikan naon? sampingan teh salaman ya salaman Sampingan sarungan. Sampingan Teu kamari kan di samping itu belum tentu disarung nya sepakat sepakat. di sampingan teh sok ngaramal batu Oh sok. sok aing ramal tuh dia na telapak tangan telapak kaki lain pan ayeuna henteu mawa samping mawana sarung. Sarung mah bisa urang Jadi mal bisaeun. Da kumaha nya rek diramal teh kumaha nya. Da geus katempo aura lagi gitu teh. Aura-auran. Lamun tukang ngaramal bisa ngaramal mana sorangan tuh sih Moal eta mah pakasaban atuh mah. Nah, disebut moalna soalna di tukang cicingna. Ibaratna Coba mun kieu lah. dihareup bisa. Ibaratna kieu nya. Ayeuna pananyaan lah. Cek paling biasana pananyaan. pakai tanda tanya teh ngurus ke naon Iya biasa lah. Datang. lokasi Aduh. Pak. ngomong ngelokasin Kamari eta mah lokasi mah nya. Jadi kieu aya modelan kitu mah asup teh kenapa kasaban nya. Ayeuna mun modelan pananyaan kitu nya. Pananyaan togel nanya ke nomor gitu nya. Lamun misalna kalau misalkan ngomongin togel ya pananyaan kan nomor teh puguhnya 1 sampai 10 gitu nah ditanyaan di ya kan eta jang istilahna kumaha ya kan disebutkan ge pananyaan pananyaan teh kan kumaha nya pananyaan teh Lalaki. anu ditanya nah jelema pintar kan sok disebut gitunya disebut teh istilahna teh orang pintar cenah gitunya minum Tak. kokang ya nya orang pintar anu datangna pasti baralegug lain nah lain lamun logikana kieu lah pananyaan gitu nya bisa mere nomor anu jitu angka anu jitu heuda lamun jelema anu mikir mah kitu nya nah kudu dibikin ka batur nama amun eta manehna nyaho pasangan we soranganna meureun teu burung-burung hareta dukun gitu udah eta balik deui kana pakasaban eta mah double berarti nya nya pasangan aya orang pintar teh kunaon disebut orang pintar teh nu datangna baralegug gitu mah itu kan nomor mun dibikin teh centang tuh bener keluar ya cantang tuh sama ada kabobodo bae eta mah tapi nah batur aya wae nu datang nya eta tanyakeun kana daratangna nanyakeun ka aing sok teu idang ieu mah nah jadi ngambek gas bae ya bisa ngerem aduh udah tuh nanya teh nu hanteu-hanteu wae tuh berarti lamun kitu mah ya mek eta kan pananyaan masalah nomor nah, balik deui ayeuna model anu jelema anu sok datang ka dukun pelet misalkan
Centang tuh kan manehna ge make ilmu pelet eta. Nyalah jelas lah eta mah tentang tuh. Lain orang ieu ngabahas masalah dukun moal anu kasinggung gitu. Bae we da urang mah heureuy nya. Ah bener ya kasinggung. Enggak ada nu ngomong nage dukun mah. Berarti pemajikan aing goreng atuh. bejakeun sama majikan ya. Mudah-mudahan we teu dilajonan ku pemajikan aing. Aduh. Di kumaha ya aya pengalaman di kaseureun tuh ya. Eta tak ka guru sengklek. Pak kurang masih ngorok dua pengalaman. Kami asal ngora wae. Aya sama rabuai lalampahan mah. Secara tidak langsung ieu teh lamun manehna ngarasangon berarti urang karolot ya teh. Ngecet apa itu sakitu. Eta masa tuh urang kolot. Oh, nya aing mah teu rumah. Kalau idang lah. Kita di Arab bahwa pernah ke Arab tuh. Di Arabnya loba sih Cik pengalaman. sok di pengalaman kumaha di Arab. Ya. Pasukan aing kitu. Poe cai soalnya ki. Sirah. Tuyul. Ya sebenarnya mah tiap jelema mah pasti boga pengalaman lah termasuk orang. Pengalaman masih aja wae. Anu lucu teh kitu. Jadi Ya. orang mecak ningseurikeun gitu ya. Ya aja wae sih model anu lucu model. Sebenarnya mah cerita cuman memang terjadi gitu model di Arab oke. Aya orang Indonesia gitu. Ke Arab cerita. Ngalamar jadi supir mana nah hari lalaki si mun lalakinya ti urang ke Arab teh jadi si bahasa teh terbatas jadi centang tuh mana enak pinter bahasa Arab kan nah, kan kebiasaan anak ketika datang ke bandara si orang Saudi mah sok ngetes misalkan orang supir dia tes tuh langsung kita mau mobil nah, kejadian lah orang Indonesia nganting teh orang mana-mana nama papageun kudu datang ke bandara dijemput ku dununganana langsung tah mau mobil. Nah, pas manehna bahasana anu nyaho teh ngan ukur sarmintul. Naon itu sarmintul? Hah? Naon sarmintul teh? Sarmintul, yasar, yamin, sida, wagep, alatul. Jadi yasar. Singkatan menurutnya. Jadi disingkat ku barudak orang umur kitu. Tah mau mobil lah caritana Muhammad jalah itulah siarah cenah. Naik karena mobil gitu, naiklah karena mobil si supir kita mau mobil halus cerita nama maju lah pas diharap di jalan aya batu nah, si supir orang teh meureun teu katingali aya orang Saudi kan langsung nyolowok Muhammad pikir dah hadapi hajar can acik kulantaran bangsa orang mau bahasana terbatas jadi teu nyaho tah si aya hajar teh batu kan bahasa Arabna teh sementara manehana apal teh hajar teh titah disikat gitu. Waktu gua dari sikat, jebet. Nonggek teh si mobil teh. Tagis nonggek teh. Carekan kudu naon untungan teu naon sih jelema orang Saudi jeung supir eta teh jeung bangsa urang. Carekan cek bangsa urang nama, cek bahasa urang nama. Urang cenah maneh tadi di omongan aya batu cenah. Teu denge. Sementara jelema orang kan tengah teh hajar ai jawabnya kumaha ai macan anak hajar cenah gitu kan kita dihajar gitu padahal mah eta aya batu gitu pengalaman cerita sih eta mah Eta mah juga tukang gali sumur we rek naik moal tar aja kan Taraja. Teman-teman Oh, eta mah orang Betawi eta. Berarti orang Betawi eta orang kata ngagalina. pae di hanap Tanggeun ka isukan sih kan teh. Teu diangkat-angkat. Ada. tutung Orang ingat iya ya supir babaturannya jadi keingetan. Dia mah di Indonesia, di Arab mah da jauh teh tuh kaudag kurang di Indonesia. Karena baturan orang teh jadi supir, boga dunungan, nah boga bos lah. Jadi menengah teh ngobrol ke orang, nang tuh. Orang tiap erek iya sieun cenah tiap erek balik
kandak balik teh berarti permisi ke bosnya, permisi gitulah. Tapi sok dijawab nenek lampir, jangan jadi sieun. Tiap rek permisi balik jawabnya nenek lampir dijawabnya. Maksudnya kemana lampir? Nah, orang teh penasaran kumaha sih. Nah, jadi milu tadinya. Langsung pas sore balik, lain sore, puting lah, terus puting balik. Kadang ayo bareng balik nih. Aya dieun. Malam bos. Cek baturan orang teh. Eta dijawab ku bosna teh, malampir cenah gitu. Eta mah lain malampir, eta mah nitah ieu nitah singgah eta mah nitah. Oh, Nitah iya ka Itu maksudnya lain, jadi si bosnya tuh jadi itu ngajawabnya teh kan si supirnya teh tadi teh malam cenanya. malam bos. Nah si bos teh kan ngajawab malam pir kan berarti malam supir kan. malampir mah Kan kemarin bahasana teh dihijikeun malampir gitu. Jadi malampir. cager Asa teh nyambung. Tonak teh. ayo lok asin supaya caritakeun lok asin erek mah caritakeun lok asin Muka asin. lok asin sok tong atuh lah Saeutik bae. Urang ge aya pikasirian mah cuman mun diceritakeun teh rada jorok gitu jadi teh enak teh gitu mun diceritakeun. Nah, ini anu jorokna rada di ieu heula dikumbah. Nya maksudna ke lamun diceritakeun ge aing dicarikan ke urang Sunda kabeh gitu. bae orang Sundanya Kita ngomong-ngomong tuh bagian ngaronda itu. ngaronda ya tiluan geus Wah, ini sakayana kan malam Jumat, jadi ngaroda-roda urang teh kan barorangan jadi kudu lobaan cenah. Malam Jumat mah lain lagi yang ngaronda atuh. Malam Jumat mah ngaranda bagian sunah rasul. Batur oge cokolat ya. ai batur di arimahnya orang di liar di luar Oh, cari dong jebol Tapi dah. balo. tanggung jawab ieu mah nya Sunah Rasul teh sunah Rasul nu kumaha? Sunah rasul teuing kumaha teh sunah rasul teh. puasa Senin Kamis ya sunah kene kan eta ge lain Sok araraneh terkadang malam Jumat teh sunah rasul teh. Sunah rasul teh nu palebah manana gitu. Ngagugulukeun dari ka teu ararideng. ai bangsa Ya orang ieu nya. Ya aya budak leutik di teh teu ngarti. Ngomongkeun malam Jumat teh. nang kitu wae intina mah Jumat teh nya sunah Rasul kuna mah isukana teh nya ngeuretan kuku ngulud kumis sarua sunah Rasul eta geus budak leutik mah eta we heula Ya cek urang mah lain mek. Sunah rasul keur budak leutik. naon Tahajud, nah itu bisa wiridan. Abot Pak. geus moal kateuman Pak budak mah Jadi boga cita-cita teh kieu ya. Nah, cita-cita naon ieu? Unggal isuk teh dikolor teh di baju nyemprotan manuk kayak beurang mancing peuting main gaple tak hayang teh kitu. Munjung, Bro. munjung geus moal Jadi- aya kamajuan hirup teh kitu we mah Teu matak naneanganna kepi pamajikeun teh anu budak hiji-hijina Warisanana loba. tah warisanna loba. kodaran we ieu na kolotna nya Kolotna geus Iya, Tahun satoreo. kodaran. Kan lah, daripada orang capek-capek gawe gitu kan. Hasil hante. Jadi orang ngudag anu instan gitu, juga mie. nu kitu malah kita boga pikirannya Pak Justru ngomong gitu we karena berpikir. tegablek ka era ari kitu mah bukan era lah kita kumahanya budaya istilahnya teh tanggung jawabna gitu nya rek ketika gede Tanggung jawab ngawin pamajikan. ngan Kawin sabatas kitu wungkul ngan sabatas kitu wungkul kan aya nafkah teh lain nafkah lahir lain nafkah batin wungkulnya nafkah lahir ongkoh gitu nya misalna naonnya pangabutuhna sagala rupa namun bisa mah kudu dicumponan sabisa-bisa gitu nya Tapi pemajikan kasuponan kabeh. acan
Tah berarti nu tanggung jawab saha? aing. Ya lebih santana orang geus usaha gitu. Nya urang ieu usaha gitu. Ya berarti lain teu tanggung jawab baik itu cara nama. Tanggung jawab mah tanggung jawab. Cuman can nepi kan level anu dituju gitu unggul berarti meureunna. Nah, eta lah geus lah. Can bisa nyukupan. Lain. Heeh. Nah, sarua sih urang oge da. Jadi ya mah prinsipnya gitu teh Pak sigana teh. Harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Ya asup penyemprotan manuk. Kan sok aya geuning Kan ngomong penting gitu. gerak. Ya ini penyemprotan manuk teh kan aya nu ngomong pagawean teh maneh mah cenah ngan ngomean we manuk kan eta pagawean lain. Nah eta kadinya maksudna si ieu mah meureun. Itu maksudnya teh niatna meureun teh. Cita-citana teh hayang kitu. Berarti kan cita-cita tah. Cita-cita teh mesti kan di luhur tah berarti. Otomatis kan ketika orang hayang nyape cita-cita eta teh berarti kan kudu aya sababna, jalanna, terus usahana. Kemudian ketika orang mencapai cita-cita eta sababna berarti kan aya hasilna, jalanna pasti aya hasilna. Terus misalkan eta berarti aya hasilna. Nah, hasilna eta berarti ieu mah. Artina teh hayang jadi jelema beunghar pagaweana ngan ukur kitu ngalisuk. Gitu. Jadi Makana kieu ditanggung. urang teh hayang beunghar, tapi beungharna teh ladang boros. Ai capek ai beunghar ladang pelit mah tuh. Sok ayeuna urang beunghar ladang pelit tuh. Dahar saayana, teh teh embung gitu. Teh ilmuna anu kieu Pak. Teu nyaho sih urang Mere kabatur, tapi aing beunghar gitu. kadang Jadi- orangnya sok ngadenge nyame cenah lamun maneh hayang beunghar erek beunghar sesa seueuh erek beunghar sesa lapar kadang urang teh ngajawabna teh serba salah hayang beunghar sesa seueuh moal aya nyesana cek kolot da geus didahar terus mun beunghar sesa lapar kemudian kalaparan boga duit ieu nyah dibaliknya kudu jadi jelema pelit teh meureun nya karti oge sih meureun ayeuna omek sok ngarokok, orang terang ngarokok, omek mah boga duit teh meujeuhna jang meuli rokok, nah urang mah meujeuhna jang meuli rokok teh balikin ke kenteng gitu. Balikin ke Tapi semen. teh nya meureun prinsip urang masalahnya. Pernah urang ge eureun ngarokok. Nah eta teh lah istilahna modelan heuh meureun mana kitu ge urang eureun ngarokok teh. Aki lah. Sok aya geuning bahasa jelema. Coba lamun rokok sapoe beak sabaraha misalnya taruh 15.000 nya da urang rokokna rokok kretek kitu nya menang ku 15.000. Coba lamun dikumpulkeun saminggu. Kumpulkeun sabulan. 30 pagi 10 450.000 sabulan. Kumpulkeun satahun sabaraha tak kebayang kan 1,5 juta leuwih jeung sakitueun mah kitu nya. Tapi da Nang kedek cicing. amun dipikir-pikir mah kitu nya kabeh jelema ge rezeki teh di rejekian ajang daharna, di rejekian ajang ngopina, di rejekian ajang ngarokona. Nya lamun urang teu ngarokok jang naon dibere rezeki jang ngarokok. Gitu. Jadi kumaha mah? Nya angger we. Urang teu ngarokok, jatah rokok teh nya eueuh teu dibere gitu. Jatah rokok teh teu dibere. Anu hitungan cek batur kumpulkeun tinu sapoe 15.000 kali sabulan misalnya 450.000 ketika orang teu ngarokok mah nya anggeun 450.000 teh eueuh gitu da rezeki jeung ngarokokna teh dibere gitu. Jadi ayeuna mah rek ngarokok wae ayeuna mah Kedek cicing pisan ieu. Kusak-kusak urang. Almuna nya Naon? hayang naon tadi tuh yang beunghar. yang beunghar ladang boros Ladang boros. nah hutang kaloba Hayang untung tinu enteng ya bener. Emang bener sih teori mah. Bener. Ayeuna kan lamun hayang beunghar sesa seueuh. Ya heueuh nganjukan. ladang boros hutang Nyawa iya we nyawa nu nagih rabul ka imah nya. jeung ka bank ieu bolehkeun ka mobil jeung ieu pake shopping eta beunghar ladang boros Mayarna kumaha kan? Weh, geus teu dipikiran, penting mah bangga urang beunghar ladang boros. Geus kataekan kitu, urang penting lain. Geseng-geseng gitu. Nah, Biar tekor asal kesahor teh yang kitu mah geuning Pak. Di luar teh tapi hareudang gitu ya.
Ya kopi panas. udah kan sakikeuna bae nya. Geus lah. Barangan we. Super puasa udah. Da dibalik ieu mah. Batur nggak barang dahar ngadon puasa, batur parwasa itu puasa. Guru sengklek. Hirup teh tong umum jeung batur. Kudu batur nurutan orang gitu. Dia tong kabau kunus kaba-kaba. Nah, saluah yang beunghar oge. Tong umum jeung batur. Kan batur model ayeuna mun ngomong teh. Iraha urang siga batur. Balikeun aya namanya. Kuduna dibalikeun. Mau anu Iraha daraekeun. batur siga urang siga batur. Mau anu daraekeun. Nya dari ari kitu teh nya apa ya? Ari jalma anu susah mah kitu nya. Pasti siap beunghar lain. Gitu. Jalma beunghar pasti mau siap susah gitu. Ngan iraha teh beunghar Mantap moal daraekeun gitu iraha batur siga urang. Ya terus itu keur nasib kumaha. Kena asik.